Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Kalayan nyebat asmana Allah, sadaya puji anu opat hakikatna tetep milik Gusti Allah. Shalawat sareng salam mugia salamina ditasiskeun ka junjunan alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, oge ka para tabiin, atanapi para pengikutna. Mudah-mudahan urang samudayana termasuk umat anjeunna, atanapi anu ngikut kana ajaran manten. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ayeuna wengi ayeuna wengian Rebo, biasana cek santri kantos simkuring kapungkur nuju mondok di pasantren Kalangsari. Mama nyebatkeun di mana-mana ngaos maleman Rebo atanapi di Rebo insyaallah lancar, teu aya halangan harungan. Sok sanajan eta teh memang apakah mitos atanapi kenyataan. Rebo, malam Rebo, Sabtu atau malam Sabtu insyaallah saurna tamat, sok sanajan kahalangan ku berbagai rintangan, insyaallah tamat. Mudah-mudahan sanes mitos tanapi dongeng. Simkuring dina danget ayeuna bade masihan uninga kelas mutaqaddim B. Ieu teh kaetang kelas upami di pasantren Salafiyah mah disebatna Ma'had Ali atanapi ulya, pesantren kelas luhur. Kukituna simkuring ku seksi kurikulum piwarang ngabimbing kitab kuning, kahiji kitab Mustalahul Hadis. Janten wengi ayeuna urang ngawitan ngaos kitab Mustalahul Hadis. Kadua kumargi wengi Senen ayeuna mah teu disarengkeun, enjing wengi Kemis. Catet. Wengi Rebo Mustalahul Hadis, dalam kurung kitab Baikuniyah, dalam kurung kitab Baikuniyah meser. Insyaallah pangaosna moal di atas 20.000, dina maksimalna 15.000 rupiah. Kitab Baikuniyah. Eta wengian Rebo. Jadi sawengi-sawengi nate urang hiji bae. Margi ngaos teh ti jam 8 dugi ka jam 9 wengi.
enjing wengi Kemis urang teraskeun Hidayatul Azkiya. Wengi Rebo, wengi Kemis, wengi Jumaah mah teu aya bagean. Wengi Sabtu katilu malam Sabtu. Malam Sabtu Jauhar Tauhid urang tamatkeun. Wehan deui wengi Rebo Mustalahul Hadis kitabna nyaeta Baiquniyah. Baiquniyah teh sami lebetna ngangge nadoman, ngangge mandumah. Ilmu Mustalahul Hadis kanggo pemula, kanggo ibtidaan. Teras wengi Kemis Hidayatul Azkiya eta mapan tasawuf. Wengi Sabtu Jauhar Tauhid. Wengi Senen Sanusi. Sanusi teh can tamat salit deui. Eta malam Senin. Berarti malam Rebo mah ilmu hadis, malam Kemis tasawuf, wengi Sabtu tauhid, malam Senin tauhidnya eta Sanusi. Terus malam Salasa hadis arba'in tamatkeun. Hadis arba'in. Janten simkuring 5 wengi. Wengi Rebo, wengi Kemis, wengi Sabtu, wengi Senin, wengi Salasa. Malam Jumaah sareng malam Minggu mah teu aya bagean. Janten kitabna 1, 2, 3, 4, 5. Hadis arba'in tos kagungan, Sanusi atos, Jauhar Tauhid tos kagungan, Hidayatul Azkiya tos kagungan, kantun Baiquniyah mung saageng kieu ye. Ipis 15.000 ieu. Kapungkur diuruk ku Mama Bahrudin simkuring di dieu. Ditamihan tina pasaran-pasaran. Sesuai perjanjian ayeuna wengi Rebo teh urang ngaos Mustalahul Hadis. Satajan dilajengkeun bade ngecek heula. Ieu nu disebatna kelas mutaqaddim B. Pamegetna 1, 2 eta 2, 3, 7. Itu saha? Namina saha? Aldi, Syahrul. Nu ieu keneh ti kapungkurnya. Sanawiyahna aya teu aya? Kelas sabaraha ayeuna eta? Kelas 10 MIPK. Saurang aya keneh teh can ka dieu panginten nya. Mung sakieu 7-an. Istri anu engal saha? Eta napi nu kapungkur keneh? Aya sanawiyah teh aya kawitna. Mana cung? Kelas sabaraha ayeuna?
sanawiyah kene kelas 8 mung hiji mana hiji deui atau nabi kapungkur eta mah sami ngiring kapungkur ge berarti nu ieu keneh mun yos mana wieu namina atanapi teu can kadari yeuh peda nuju musim kieu nya pangetangkeun istri aya sabaraha bae dicatet pameget nu hadir aya 8 pang etakeun Pangata kodim be 7 istri oh nu hadir ayeuna 15 salapi 7 tambah 15 22 tos raskeun sateu acan kagungan kitabna ieu bagikeun teu dipiceun hiji 2 saeng acana ka dieu ku saurang 3 4 5 genep 7 sana istri 15 si sana ku saurang 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 kami langkung ka dieu keuni bae wih keun oke sateu acan diteraskeun ieu teh kan kaetang aliyah hungkul pangintennya mung aya 2 sanawiyah kanggo siswa aliyah kupingkeun ieu mah nyempilkeun pengumuman heula upami anu di bumi mah seseueurna belajar teh kegiatan belajar mengajar daring dalam jaringan online aya nu WA atanapi e-learning janten setiap dinten teh dipasihan tugas ku guru masing-masing sesuai jadwal wayahna eta mah kagungan kuota teu kagungan kuota pamenu teu kagungan kuota ngiring ka rencangan bila aya tugas nu kedah dipotokeun divideokeun atanapi ku guruna dianterkeun kumaha ayeuna anu di pasantren anu dianterkeun berarti luring luar jaringan jadi mungkin kelas SD mungkin sok dianter-anterkeun ku guruna upami anu di pasantren mah terutama aliyah langsung tatap muka seperti sim kuring tiasa nuju kieu pasihkeun itu mung etanana silabus pangpayuna kan silabus batur mah tos dipasihan insyaallah enjing urang difotokopi diperbanyak pamisah set catet dikobong gitu tapi upami siang mah dicanak langsung ka lab komputer tos eta nyempilkeun pengumuman mangga ayeuna urang kawitan ngaos Baikuniyah saur seksi kurikulum pesantren Kalangsari teh Kang mutakodim be mah usahakeun belajar mustalahul hadis catet bade dina kertas nu neme dipengkerna ieu mutakodim mukodimahna nya mukodimahna mukodimah teh pembukaan intina murang kali aliyah atanapi sanawiyah anu kaetang takhusus tos tinggi
pelajaran anak kayak tang hada Ali minangkan nama diajar ilmu hadis aya hadis aya ilmu hadis aya hadisna aya ilmuna upami hadisna nama aya nyaeta hadis arba'in gitu atanapi mukhtarul hadis tanqiul qaul sareng sajabina sok sanaos tanqiul qaul engke ku ilmu hadis mah kabahas rata trek apakah ini hadis ini makbul atau mardud gitu kan. Berangkat tina ilmu hadis ieu maka muncul enggeuna teh aliran-aliran Muhammad bin Abdul Wahhab atau Wahabiyah. Atuh maneh Wahabiyah. Cek batur teh pamananya. Wahabiyah tuh bagus. Kembali kepada Quran dan hadis. Menghilangkan tahayul khurafat sareng naon? Nya, khurafat, tahayul jeung sajabana. Tapi bagi kita yang abdolul amal, tanqiul qaul asalna sok diaos di dieu genan geuning. Seperti ta'limu ta'lim nu kitu. Ieu mah kanggo demi kepentingan akademik, engke nuju kuliah ka canak deui nu kieu teh. Demi kepentingan akademik, murang kali aliyah oge tahassus sanawiyah anu tos luhur. Pengertianana tanapi kelasna urang tiasa memilih engkena teh bade ka mana ya jalurna punya hak ajasi ya anu penting positif sesuai ajaran Islam yang sebenarnya kartos teu paham teu kada teu kenging kalah puyeng seueur ilmu-ilmu teh terutama ilmu-ilmu yang memang suci gitu. Ilmu hadis aya hadis awas perbentenanana ari hadis mah contohna kitab Bulughul Maram hadis arba'in mutarul hadis oge nyebutkeun tanqiul qaul oge nan eta teh hadis sok sanaos memang apakah hadisna hadis dhaif atau lain sebagainya nasoihul ibad sareng saja ari ilmu hadis mah ilmu na kanggo meneliti hadis ilmu hadis itu ada dua pas catat ilmu hadis itu ada dua jalur kahiji aya nu disebat ilmu hadis riwayah ilmu hadis riwayah ilmu hadis itu ada dua jalur ada dua bagian pakai peta konsep tiasa begitukeun kahiji aya nu disebut ilmu hadis riwayah dalam kurung atanapi naon anu disebut hadis riwayah teh catet bade ku Sunda ku bahasa Indonesia tulisanna ku Latin oge mangga heula hadis riwayah mah nyaeta ilmu hadis riwayah mah nyaeta ilmu anu nalungtik usuna we lah padahal aya ta'rifna ku Arabna lah teu katalar sim kuring ge ilmu anu nalungtik anu meneliti makna-makna atanapi arti-arti atanapi terjemahan hadis tersebut itu timbul anu disebut tafsir hadis. Dan dina hadis ogenan satu kata itu kadang-kadang mengandung beberapa makna. Kartos teu? Paham teu? Salapat dina eta hadis, dina matan hadis atanapi isi hadis sok aya kata anu memang mutarodif dina arti satu kata tapi beberapa makna teta ilmuna ilmu riwayah. Kedua, ilmu hadis diroyah.
Ilmu hadis diroyah garis miring mustalahul hadis. Ilmu hadis diroyah garis miring teh atau mustalahul hadis anu bade ku urang kumaha diaos. Artinya hadis diroyah ilmu hadis diroyah atau ilmu mustalahul hadis artinya ilmu anu nalungtik tentang sanad, matan, atanapi rawi, titik, atanapi nalungtik hadis teh makabul atanapi mardud. Makbul uning teu diterima, mardud atau ditolak. Titik. Atau meneliti hadis secara kualitas atau kuantitas. Asa atos di kelas 10 kelas semester sabaraha di aliyah aya dina Quran hadis kelas 10 semester 2 semester genap engke aya. Kala berarti kelas 10 nu enggal namina sangko ya pemeget IPS IPA sabaraha apa hiji istri aya nu kelas 10 enggal teu aya alimun masantren teu ayanya berarti nu kapungkur keneh eta EPA itu tuh nu caket tihang Aini aya Ani aya Aini Ari Ani mana oh Endah aya itu saha eta nu eta sanawiyah nyala kabaya Elsa aya oh iya minangkan balager nya apalain masantren aya Nina dukala sadaya we ka moal di absen jijinya. Nah, anu bade diaos teh ayeuna horeng ilmu hadis diroyah atanapi mustalahul hadis buktosna kupingkeun. Ilmu mustalahul hadis atanapi ilmu diroyah hadis teh kitab-kitabna seueur. Anu minangkana sebagai pemula anu ngawitan ieu dinadomkeun ye. Baiku niyah. Baikuni teh diambil tina Baikuni tina pengarang ieu kitab. Syekh Baikuni. Engke aya saha nami aslina. Selain Baikuniyah aya deui nu disebut Minhatul Mughis. Kedaun ingat Minhatul Mughis eta teh sami dilebetna kitab nu nerangkeun ilmu mustalahul hadis tentang sanad, matan, rawi sareng sajabina. Aya deui asli mustalahul hadis beberapa jilid moal tamat digana di dieu mah. Sataun geunan moal tamat. Kecuali lamun didurug-dug gitu. Ayeuna mah kan urang disarengan sakola ongko. Ieu bae kuliah ogenan berpuluh-puluh jalmi anu nyarahan atau menjelaskeun kana ieu kitab margi. Aslina matan Baikuniah mah mung 34 bait nu ieu tereh boa moal tamat sataun 34 bait oge sok urang ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadarati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sa'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
Pamitos jam 8 wartosannya aya jam deui di dieu. Setengah jam deui. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bari ngalap barokah tur nedapi tulung sami eta nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bari ngalap barokah tur nedapi tulung kalawan nyebat dat anu jenenganana Allah. Eta mah kapungkurlah tos tiasa. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit sareng ageng itu Allah di dunia sareng di akhirat. Sareng deui sifatna Allah Ar-Rahim mitur anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit itu Allah di akhirat wungkul tegasna pikeun jalma mukmin wungkul ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab atanapi risalah anu dinamian kitab Mandumatul Baikuniyati. Matnul Mandumatil Baikuniyati itu. Matnul Mandumatil Baikuniyati. Matan kata-kata asli, tulisan asli, mandumah nadoman Syekh Al-Baikuni. Sadaya kitab kuning terutami sok dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Alasanana kahiji geuning kapungkur. Turut tumut kana kitab anu mul ya nyaeta Al-Qur'an. Sadaya surat nu aya dina Al-Qur'an sadaya ogenan dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Mung aya cenah anu teu dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim surat naon ongkoh Al-Baroah atanapi At-Taubah. Alasanana menurut ulama ahli tafsir sabab dilebetna nerangkeun tentang peperangan. Tapi tetep eta jumlatun atanapi kalimat bismillahirrahmanirrahim aya 104 belas sesuai seueurna surat. Di mana hiji deui eta kalimat bismillahirrahmanirrahim aya dina surat emot kana teu An-Naml dina tengah-tengahna An-Naml teh artina teh sireum di dinya dicarioskeun tentang sejarah Nabi Sulaiman ketika bergerak maju akan mengadakan perang. Pas di leuweung aya sireum nu nyarios, hei anggota masyarakat, awas arasup kaliang aya Nabi Sulaiman ngalang kumaha Nabi Sulaiman lamun dibahasa gumujeng tersenyum tah di dinya aya bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nogera teliti. Kadua alasanana ieu kitab dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim turut tumut kana hadis Nabi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Di mana-mana hiji perkara nu positif teu dimimitian ku bismillahirrahmanirrahim eta teh seolah-olah terputus atanapi bagaikan domba anu bade dikurbankeun potong tanduk. Nah anu tadina mahal jadi murah. Ayeuna teh pamahal-mahal bade kurban 30 hiji Juli dugi ka 3 Juli berarti 10 Zulhijjah 1 2 3 dugi ka 2 Agustus. Potong tandukna murah. Ayeuna ngaos ieu kitab positif negatif. Atuh positifnya eta kudu dibimitian ku bismillahirrahmanirrahim. Upami pada micen di walungan di mana bae di paricingan make bismillah teu meunang. Ari barang pak bade ngabijilkeun mah kecuali bade lebetna baca
doa aku mangko bade ngalengkahkeun kana ieu paricingan kenca heula. Di luar bismillah na oge nan teu keung di jero. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ari bade na pisan mah keur geus nongeng lah ulah. Jorok. Kitu yoga nu matak dibimitan bismillahirrahmanirrahim tuh tingali. Lajengkeun kitab Baiquniyah. Serat. Menurut Syekh Muhammad dan ngaos nage kan pada sabait hiji lamun nama sok ngamimitian Syekh Muhammad bin Ali Syekh Muhammad bin Ali Asyubban ayat 10 mabade di mana-mana bade ngawas kitab ayat 10 mabadi uningateun ado manana 10 mabade di mana-mana bade ngaos kita bade tumandang kana kitab teh aya 10 perkara anu kedah dikauningakeun. Keun we nado manana tu bilih lami kahiji serat. Nami anu bade dikaji nyaeta mustalahul hadis. Hiji nami kitab mustalahul hadis dalam kurung Baiquniyah. Kedua, pengertian mustalahul hadis atau napi diroyah hadis serat bisa diulangankeun sukan. Kedua, pengertian mustalahul hadis atau napi diroyah hadis. Anu tadi bae alihkeun biasa teu anu pengertian diroyah sareng anu diroyah atau napi mustalah supaya cepet mohon seperti yang di atas begitu. Lami ya eta ilmu anu nerangkeun tentang masalah sanad, matan, rawi, kualitas hadis, kuantitas ta eta. Tilu, sasaran anu dikaji sasaranana objekna tuh rame banyak nasripane berarti. Katilu yani objek atau sasaran kitabna atau napi anu dikajina nyaeta sanad, matan, rawi. Sanad, matan, rawi. Tiga ranah, tiga hal, tiga aspek yang tidak akan terpisahkan dalam ilmu hadis. Suatu sistem sanad, matan, hadis. Opat, manfaat ngaos mustalahul hadis. Manfaatna urang kusuna we pami kongang mamangga talarna mabade anu 10 tea geuning. Kaopat manfaatnya eta tiasa ngabedakeun manfaatna tiasa ngabedakeun mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis doif, bahkan hadis maudhu. Maudhu teh palsu.
dalam kurung mana anu makbul nu ditampi mana anu mardud nu ditolak nu teu ditarima teh. Kalima genep deui ya. Kalima hukum ngaos mustalahul hadis. Hukumna berarti ngaos kana baik kuniyah teh gitu. Hukumna fardu kifayah. Titik. Fardu kifayah. Tapi di mana-mana teu aya hiji saurang oge di hiji daerah ngaos kana eta kitab mustalahul hadis, doraka sarerea. Makana fardu ain berarti upami teu aya saurang-urang oge. Saurang-urang oge mah. Genep. Pencetus atau nepi perintis ilmu mustalahul hadis. Perintisna, pencetusna, pada naros, pencetusna ilmu alat saha ongkoh? Ieu mah hadis dina ilmu alat jurumiyah Abul Aswad Ad-Duali. Ad-Dauli anu nyebatkeun Ad-Duali. Ieu anu pencetus ilmu hadis nyaeta Al-Qadi serat Al-Qadi Abu Muhammad. Al-Qadi make kop make ki. Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmuzi panyangso teh aya bin bisi pahili gitu. Ar-Romahurmuzi titik. Upami anu kakantun ke naroskeun ka rencangan. Katujuh sumber pengambilanana ieu ilmu mustalahul hadis teh tina naon gitu. Sumber pengambilanana ilmu mustalahul hadis nyaeta teu aya sanes tina naon teh Al-Qur'an sareng hadis itu sendiri. Sumberna nama tina Al-Qur'an sareng hadis sami. Kadalapan kautamaanana ngaos mustalahul hadis. Kaunggulanana atanapi kautamaanana ngaos mustalahul hadis. Nyaeta ngadeketkeun diri kana sasaran anu dikaji, kana sasaran anu diaji, anu dikaji. Nyaeta buktina ngadeketkeun diri urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge jadi mulia we kitu tah. Oge jadi jalma anu mulia deket sareng Gusti Allah. Dua deui. Fungsi mustalahul hadis. Fungsi atanapi kegunaan mustalahul hadis. Fungsi ari tadi mah keutamaan ayeuna fungsina tadi mah manfaat ayeuna mah fungsi.
Padahal hampir saminya. Kanggo ngabantu memahami Al-Qur'an. Kanggo ngabantu memahami Al-Qur'an. Kanggo ngabantu memahami Al-Qur'an. Kanggo ngabantu memahami Al-Qur'an sareng hadis. Titik. 10 terakhir. Sub kajianana atanapi cabang kajianana. Cabang kajianana. Titik 2. Pengertian hadis. Pembagian hadis secara kuantitas dan kualitas. Sareng nu sanesna gitu. Tos. Urang ngawitan kana kitabna ayeuna langsung. Kitab Baikuniyah anu dilebetna nerangkeun masalah mustalahul hadis. Tingalina domanana. Tulis di luhur dina kertas eta anjing mah kedatos mesernya pangmeserkeun pesen ka Pak Irfan atuh. Anu ngarang kitab Baikuniyah serat heula. Anu ngarang kitab Baikuniyah nyata Syekh Amr bin Muhammad. Nabi Muhammad kacanak bae di mana-mana nya. Sanes Nabi Muhammad tapi mah Amr bin Muhammad bin Futuh ngangge F. Bin Futuh ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Baikuni. Nu mawin disebutna ge Baikuniyah. Yan deui, sakali deui. Amr bin Muhammad bin Futuh ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Baikuni. Siap. Canakeun ka kobong, canakeun ka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin ghairi nabiyyin ursila. Urang nuriang we na domanana nya. Da ieu mah hadis soalna nama sanes tasawuf. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Katalar mah sabet tah. Sok sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Muhammadin khairi nabiyyin. Tangke urang dicanak alatna, ilmu alatna sing leres ngaosna. Sakali deui laguna meh tiasa sareng lamun api urang saurang heula. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Naik. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. So, urang logatan. Siap. Abda'u. Abda'u ngawitan abdi. Abda'u ngawitan abdi. Jadinya tekan aya alif kamudorean.
takdirna ana saya abdi. Jadi abda'u ngawitan abdi bil hamdi abda'u bil hamdi abda'u ngawitan abdi bil hamdi kelak Bena harfu jarin asliyin albau harfu jarin asliyin yahtaju ila muta'alakin yata'alaku bihil jaru wal majruru. Jadi di mana-mana huruf jar asliyah ngabutuhkeun ta'aluk. Bil hamdi tetep ku itu abdun tetep ku itu abdu karena maca kela ulangi bil hamdi anu tetep ngange anu tetep bil hamdi anu tetep itu abdu kapan butuh kana ta'aluk nate nyantel kana lapad abdu kana sanes abdu abda'u wani abda'u ngawitan abdi bil hamdi anu tetep itu abda'u kalawan muji kana muji gitu Wiyandi bil hamdi anu tetep itu abdu astagfirullahaladzim masih abdu bae abda'u kana muji dijelaskan salit geuning di dieu mah ngawitan abdi ku nyebat alhamdulillahirabbil alaminnya henteu bismillahirrahmanirrahim aya nu nyebatkeun memang aya terhaiden dina hati mustatir padahal mah dina kayakinan ki musonif nyebatkeun bismillahirrahmanirrahim saking kubutu-butuna ku ilmu mustalahul hadis maka langsung abda'u bil hamdi padahal hakikat mah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ieu teh khutbah aya khutbah awal aya khutbah tsani berarti kaetan anu kadua ieu teu naon seperti dina kitab Kailani langsung i'lam teu khutbah heula margi ku saking butuh-butuhna ku saking penting-pentingna aya nu nyebatkeun aya lapad bismillahirrahmanirrahim ieu da ieu mah keur mah darurat nadom kitu teraskeun naon teh eta puji teh sabaraha ongko cenah aya opat qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin tetep kagungan Allah sadaya musollian bari na jadi hale bari dijabarkeun musollian bari maca sholawat musollian bari bersolawat maca sholawat musollian bari maca sholawat cek musonif teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim surat naon anu nerangkeun masalah sholawat surat Al-Ahzab ayat 50 genep a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima eta innallaha saestuna Allah wa malaikatahu jeung malaikatna Allah
Kadituna kumaha? Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Aranjeunana teh sholawat ka Kangjeng Nabi. Maka urang teh sebagai manusia hambana Allah sholawat urang ka Kangjeng Nabi. Jeung maca salam kitu. Nu mawi ki musonib teu ujug-ujug ngarang ieu kitab heula musollian. Catat. Sakumaha surat Al-Ahzab tadi bahwa masalah sholawat di dia aya mengandung beberapa makna. Nu mawi aya sakata tapi mengandung beberapa makna. Di mana-mana Allah sholawat ka Kangjeng Nabi disebutna teh rahmat. Awas. Di mana-mana Allah sholawat ka Kangjeng Nabi, Allah nyalira sholawat geura ka Kangjeng Nabi. Cek dina kitab Sapinah atuh. Enteng ka dina kitab Sapinah dina tengah-tengahna. Eta teh disebutna rahmat. Muji ka Kangjeng Nabi. Bikanya asarang mika deudeuh ka Kangjeng Nabi. Di mana-mana malaikat menta ka Gusti Allah ku asbabna sholawat disebut teh menta pamagpirotan. Pamagpiroh dina arti menta pengampunan. Sok sanajan memang Nabi Muhammad mah moal kosi diampuni teu aya dosa. Do disebut teh magpiroh. Pengampunan. Ayeuna hamba urang manusia sholawat ka Kangjeng Nabi. Asbabna urang hakikatna ka Allah. Tuh, mudah-mudahan Allah nabihan ka deudeuh sareng ka nyaah ka Nabi Muhammad disebut nanti doa. Ulangi. Maca sholawat urang maca sholawat geus sok. Ibu-ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu terutama maca sholawat. Eta teh ngadoa. Tapi Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad langsung disebutna rahmat. Malaikat ka Kangjeng Nabi Muhammad magpiroh. Tadi kita bisa pinah enteng kakara kaguar. Di dia atuh pugu ayat Al-Qur'an innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Manya teu maca sholawat musollian bari maca sholawat ala Muhammadin. Teraskeun ala Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifatna Nabi Muhammad khairi nabiyin anu pangsae-saena diantawis ti pirang-pirang nabi. Sanes berarti Nabi Adam teu sae. Nabi Muhammad mah khairi nabiyin pangsae-saena anu gitu. Jadi sifat tina Muhammadin. Muhammadin geuning bisa ku tanwin. Ala Muhammadin sok sanajan ku tanwin tapi bentukna geus ma'rifat. Kadituna na acoge kudu ma'rifat kapan diidopatkeun khairi nabiyin. Oh, teu bae kudu ku alif lam ma'rifat teh ku idopat oge jadi ma'rifat. Anu pangsae-saena ti antawis para nabi ursila anu diutus itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ursila anu diutus itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkes pisan ieu pembukaan anak Syekh Baikuni. Tamat. Sawihan mame kokobong. Balagannya alanya. 30 menit pengen teh. Awas heula dopanana. Logatna upami anu teu kacanak enjing deui atanapi naroskeun. Urang hiji-hiji be sawengi lah. Dina sakitab. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi
nabiin ursila abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiin ursila. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan aya manfaat aya barokahna. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.